Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sareng ibu-ibu anu kusim kuring di hormat, rerencangan abdi sadaya anu kusim kuring di cinta. Alhamdulillah wa syukurillah, mangga urang panjatkeun doa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala teu hilap shalawat sarta salam ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, para sahabatna, teu hilap urang sadaya salaku umatna. Hadirin anu kusim kuring di hormat. Abdi bade naros ieu. Naon cik ai pentingna diajar teh? Zaman ayeuna diajar teh kacida pentingna. Sabab ai diajar teh mikawuruh rupa-rupa ilmu anu nunjang ka cita-cita. Ku kituna urang sadaya kudu ngagaduhan cita-cita. Sabab ngagaduhan cita-cita teh penting kanggo diri urang sadaya sangka urang sumanget dina ngajalankeun hirup sareng miboga tujuan ka payuna. Hadirin anu kusim kuring di hormat. Diajar teh sanes we tentang pengetahuan hungkul, tapi sikeun, perilaku, sareng tata krama oge kedah langkung hade sareng diutamakeun nya. Margi perilaku nu hade teh kalintang pentingna kangge ngajaga diri. Urang oge kedah ati-ati ngajaga pergaulan urang sadidinten sareng lingkungan nu aya di masyarakat. Upami tos gaduh perilaku nu hade sareng aktikan anu kanggo nunjang cita-cita, urang bakal saluyu sareng kahirupan urang, tujuan urang kanggo ka payuna. Dua-duana oge ngajantenkeun pokok utama cita-cita kanggo ka payuna. Pikeun pibeukeulun kahirupan urang supados urang salamat di dunia sareng di akhirat. Hadirin anu kusim kuring di hormat. Mun sakitu wae biantara ti abdi, hapunten bilih aya kelepatan, mugi-mugi tiasa janten aya mangpaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.